Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayuna simkuring Mang Augustin bade medar dongeng dina carios, semah tengah pauting. Pihatur rebunuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, subscribe sareng share, channel dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanau siu carios Sunda buhun. Semah tengah pauting bagian katilu. Mulang ti kebon teh budak di leumpang keun da bei dodos narboku koja eusi kacang kolomero natea. Keur ngalengha leumpang duaan, gok pa amprok jeung nyieken di tengah jalan. Bangun nuutos panen eta idi, ni rebo kitu, pok nyieken tumanya bari rek eureun, ngecak keun payungna, terus nyusutan kesang dina tarang naku carecet laju digeber-geber kana pameunteuna, hare udang tayoh namaah. Enya, tos panen di kebona Wahaji Darman, kelasa keudeung nyi, ieu urang dua keun atuh kacangna, ngasaan satik sewang, bisi ngelaikeh si utun injina. Ceup bei dodos bariku siwel ngawar keun kacang tina kojana laju di dua keun, dah harita teh nyi eken keur burewi yeung gede beu teung. Badewi dewi ka uminya. Naha ngendong di mitoa teh bet sakedap, ari si aana henteu ngajajab kitu? Bei dodos tumanya bari sok ngasong keun kacang. Euloh janten isin dipasihan, nuhun bei. Muhun bade uih dewi, pan bade sakantenan tolab, bade ayat tablik di masigit nu ceramahna urang dayeuhti. Tadi mah sareng si Aa mapah teh, tapi si Aana nyimpang heula ka kebon ngalamanggah ngora, ari nyai maah dipiwarang uih ti payun bilih kabujeng hujan, kin si Aa nyusul, tembalna. Aeh. Ieu nyi sekartos ageung dewi, duoh ni geugeut, ni geulis ning, bari nyawal gado budak. Cing teguh, ieu dedena geulis siga sekar atawa kasep? Saurna sekar mah sok tiasa anya neguhna, tanya nyi eken bari gap kana panangan budak tingkat diantel keun kana patuangan nana. Enu ditanya kalah ka ngagurubuk. Bangun nurewas, pananganna langsung dikepes keun, tuluy ngagabruk ka indungna nang keup ti pepereket. Umi. Sieuun. Sieuun, cenah. Haar. Naha bet sieuun? Itu teh dilebetna aya dedean. Siga Dedi Yasining putrana wa isti, indungna heraneun. Lain Dede. Eta emah juig, sieuun umi, hayu. Uih. Umi, uih, budak teh kalahkah hingweh ceurik. His. Teu kenging kitu bageur, cep. Tong nangis atuh, enya hayu urang uih. Puntennya nyi eken, tunduhun sigana budak teh, jadi ogo kieu. Cok bei dodos sasadu bari dongko, budak dipangku tuluy diais. Tapi sajeroning hatena maah galecok pinuh kupananya. Naha ari tadi, diajakan ulin, ku, makhluk halus, dina tangkal pauteuwi teu sieuneun, tapi ayeuna ngan saukur ningali patuanganna nyi eken bet sieuneun. Dalain sakali dua kali sekar papanggih jeung nu keur kakandungan teh. Samalah nu sok minggonan ngaji di masigit peuntas maah geus arapaleun da sekar sok kabeneran wae lamun neguh nu kakandungan teh. Teu kacatur keun di jalanan nyi eken geus nepi dewi ka imah kolotna.
Kasampak ditepas tur di tengahan geus ragem semah. Si horeng Ustadz Tidayuh teh tos sumping. Samemeh acara taplik di masjid sigana diangken sinariuro heula di imah kolotna. Assalamualaikum. Nyiekeun uluk salam bari kalacat hanjat kana golodok laju unggah ka tepas. Waalaikumsalam. Sarerea nembalan meh bareng. Wia ka adieu nyai, ieu salim heula ka Ustadz Jajuli Tidayuh, ceuk bapana nyileng ke ukti tengahan ngawanoh keun hiji Ustadz nu tos sepuh. Ieu pun anak Ustadz, nyuhun keun piduana sing lungsur langsar ayuna nuju ka kandungan tos 7 sasi. Ustadz Jajuli mencerong molohok mata si meuteun ka anu mendiang, kaciri lambena komat kamit bari babacaan. Rengse sasalamaah nyieken laju amitan rek ka pangkengna ngalempeng keun sampeana nu karasa cangkeul cenah. Kakarak desa jongjongan gogolehean dina kasur, disauran Dewi ku umina diajakan ka imah bibina nu pernahna gigireun imahna. Sup. Ka jero, kasampak tos aya Ustadz Jajuli, ramana katut carogena nu kakarak tepi sigana teh, sila andekat dina talupuh di tengahan. Kieu ujang, nyai, mantakan dikumpul keun di dieu oge ngarah rineh da Ustadz Jajuli badi aya nu ditaros keun, pok bapana sasauran. Mangga Ustadz ge urang ngawitan. Nuhun nyai, abah teh rek abah keun wiyeu maah da rumasa geus kolot. Jadi kieu, dicokot gancang ngawinya, tatadi geus tatanya ka abah pahidep. Cenah nyai teh keur kakandungan anak meunang kahayang da geus 5 tahun rumah tangga tacan keneh ngandek. Tuluy nyai ubar ka Jampang, nepi ka ayeuna kalaksanakeun ngandung 7 bulan, bener kitu nyi? Pokna bari niuto pelelep ka anyieken. Nu ditanya ngeluk tungkul bari hate ratuk asa teu puguh rarasaan. Nah, aya naon semah anyar pinanggih, bet tatanya kandungan kuring, gerentes hatena tapi bari unggul. Leres bah, tembal nama ah. Pok carita keun ka abah, ari ubarna teh kumahanyi? Derek dek nyieken nyarita keun ti mimiti diwauh keun ku babaturanana ka hiji, jalma pinter, di daerah Jampang. Cenah maah loba nu geus hasil boga turunan ku sareatna jalma eta. Ari ubarna teh nyaeta kudu datang ka aditu tiap tanggal nu geus ditangtukeun, syaratna manehna teu meunang make calana panjang kudu dierok, tapi da teu dikukumahakeun samalah jeung salakina sagala, ngan balikna sok dibekelan cai herang sabotol, jang diinum unggal pauting. Syarat nu kadua lamun tos kakandungan dipahing pisan dipariksa ka abidan atawa ka indung beurang. Kitu rupina abah, teras ayeuna alhamdulillah geuning kakandungan abdi tos nincak 7 sasi, dupi aya naon rehna abah kersa naroskeun kandungan abdi. Tanyana panasaran. Hampura nyanyi, katut ujang, ogi sepuh nyai nu aya di rohangan ieu. Tadi teh barang mimiti nyai datang geus karasa beda hawana ku abah. Mantakan abah babacaan sabisa-bisa, nenida kanu kawasa sangkan dibuka keun panon batin abah. Rek nyariosna eurun heula, regot ngaleuweut citeh tina bekong payune unana. Nyai, kudu sabar jeung tawakal dan naon wae nu tumiba ka adiri urang teh, bagja cilakana geus aya nu nangtukeun, nyaeta kunu kawasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Nyai, siap lahir batin mun ku abah dicaritakeun? Pok tumanya bari melong. Nyi eken beuki panasaran. Muhun, siap bah, hatena beuki ratu. Nya ari kitu maah ku abah dicaritakeun, sanyana nyai teh geus ubar ka adukun lepus daerah kidul, tah cara ngubaranana teh nyaeta ku ngasupkeun jin ka adiri hidep.
jadi nu aya dina bieu teung Nyai teh lain orok tapi jin nu nyiliwuri ka awak Nyai. Sarerea ngarenjak ngadangu cariosan Ustadz Jajuli. Nyel salakina Malik ambek teu narima lamun kandungan pamajikanna disebut keun anak jin. Ulah supaya ngomong teh, asal hewaiwi, naon buktina yen nu dikandung ku pamajikan teh lain anak kuring. Pokna bari poporongos. Rauk beungeutna giuneuk nahan ambek, mitoha lalakina buru-buru ngarangkul tak-takna nyabar keun, lagu diasongan cai herangku mitoha awewena bari diusapan tonggongna. Geus apalun da minantuna teh gede haok. Sing sabar jang, sok ayuna maah ku Nyai inget-inget. Kumaha karasana ibadah Nyai salila kakandungan. Lajeng Ustadz Jajuli. Unggal netepan sok hilap rakaat bae, pami ngaos nembe sayat gesok merelek hewai. Janten ayuna maah arang langka ngaos, pokna bari dumareuda. Ras inget ka sekar nu ngagoak taim panangana diantel keun kana patuanganana, boa-boa eta budak bisa nempo nu pikasiun nu aya dina jerona. Kuring gegeuningan teu reuneuh tara ngaji, keurusan okui meuruun eta mah. Tempas salakina teu percaya. Salien ti eta coba inget-inget ku Nyai, pernah atawa remen papanggih jeung jelema anyar pinanggih dina pangimpian, samalah ngimpina siga nyambung. Rei pamauntiu nyiaken semu beurum era tayohna maah asa katohyan meureun, ngan pasti matak wirang lamun dicaritakeun ka akabehan maah. Muhun kantos abah, pokna bari luk tungkul. Nah, ngimpi papanggih jeung saha maneh teh nyi? Ceuk salakina bangun ambek. Eta, sareng. Nini, dina impenan teh, si Nini masihan orok, pokna ngabohong. Opo. Salakina ngarasa reug-reug tului unggut-unggutan. Leng. Nyi eken ngahuleng, mikiran bari nginget-nginget naon wae nu geus pernah kaalaman dina jero pangimpian manehna. Ras inget yen mangsa mimiti ubar teh dukuna pernah ngaharewos pajar cenah manehna geulis siga artis Yati Octavia, laju ngahiurewian saha cenah aktor idolana. Harita taya curigana naon, ngajawab sajalan terahna yen manehna teh resep ka aktor laga Berry Prima daremen lalajo dina film layar tancep, resep ku dadana enu sembada tur kasep cenah. Mulang tidukun, poutingna nahabet kaimpikeun papanggih jeung hiji jajakan nu nyeples Berry Prima, tuluy diajak wawanohan. Sababaraha poe ti harita ngimpi Dewi, nu ahengna teh bet siga dina film impianna nyambung tinu samemehna, ti mimiti wawanohan tuluy papacangan tag nepika dirapalan jeung eta jajaka, malah kaimpikeun nepika oleng pangantenan sagala. Teu lila ti harita manehna tuluy ngandek. Astaghfirullahaladzim. Istighfar bari ngusap beungeut, red kana kandungana nu rarasaan maah asa motah teu daek cicing. Nah, nyaan kitu ieu teh lain anak kuring. Naon atuh eusina nu sok usik Malik dina beu teung kuring teh. Ukur dina grentes hatena. Teu karasa cipanonna nyurucut ngalembereh mapai pipi, derek kumaha teu sedih atuh, giuningan anak nu dianti-antina salila 5 tahun rumah tangga teh bet lain anakna. Jabaning geus nyicil balanja baju orok, popok, pernel jeung sajabana kaperluan budak. Ayeuna mah giurat yang paraji, sok si Nyai sina dipariksa, saul Ustadz Jajuli marentah. Teu ngandek teu sing si Nyai maah, tadi ku ema imeut dirampaan, eusina kosong taya jabang bayan di jerona,
atuh cenah ceuk si Nyai ngerasa aya nu usik malik dina jero bieu teungna. Nya wayahna kudu menta diterkahan ka anu bisaun, da ema maah lain pakna kana nu kararitu maah. Kitu nya Nyai, ujang. Ema maah omat panganteur keun Dewi ka imahna Nyi Odah, da tadi teh keur dikemitan ku Ema, boasa keudeung Dewi giorok nabrol. Ka diusot teh peda dikeu-keuhan ku si ujang, pop Ema rumbari ngajak sasalam ka sarerea tuluy amitan. Geus kitu maah beral weh Ema rumulang dianteurkeun ku sababaraha urang titahan ramana nyieken marawa batre jeung obor da harita teh wanci geus nincak saraupna. Tah, ayeuna maah kasaksian ku balarea kumaha pamanggihna para jidiu, na kumaha ayeuna kahayangna? Narek diantep wae si Nyai siga kitu atawa rek ditambaan ngarah cageur, pop Ustadz Jajuli tumanya. Abdi mah hoyong ditambaan Abah, palias teuing ari kedah ngangandung jin maah, cok nyieken bari nginghak nu geus emok Dewi dina talupuh diukeut lawang pantau kamarna, da tadi teh sarerea baralik Dewi ka imahna, ngalah rineh dipariksa ku para jina cenah. Nu akhirna sarerea sapuk yen nyieken kudu diubaran. Alhamdulillah atuh ari kitu maah, Nyai geura pake mukenana. Umina bawa baskom kosong ka adieu jeung mentacai herang dina bekong, parentah Ustadz Jajuli ka nyieken katut ka indungna nu aya di dinya. Nu dititah teu talangke buru-buru abus ka kamar make mukena laju emok Dewi dina urutna. Sok baskom payuneun nyieken. Song cai herang dina bekong diasongkeun ku indungna di payuneun Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Gorolang anjeunna maca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Naas, laju ayat kursi terakhir surah Yasin ayat 19. Nah, ari borolo-borolo weh nyieken teh utah, ngaluarkeun eusi peujitna kana baskom hari upeunana. Tuluy pundukna diusapan ku indungna. Ustadz Jajuli lajeng maca surah Al-Baqarah. Mimitina panangan nyieken leper, tuluy saawak-awak ngilu ngeleper siga hayam meunang ngeuncit, gubrak neubeutkeun maneh kana talupuh bari aduk songkol bangun nu nyeri. Hai, 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 cikikik seuri mata kukurayeun. Kaluar ilaing, geura kaluar tinggal keun raga anak kami, saur Ustadz Jajuli nyentak ka eta sora. Moal. Deuleu. Kaula moal rek kaluar tina raga lieu, ceuk hiji sora tina awak nyieken bari aduk-adugan bari nyekek beu heung sorangan. Regot Ustadz Jajuli ngaregot cai tina bekong payuneunana laju diburakeun ka nyieken. Ampun panas. Panas, goak nu dibura ngagoak satarikna bari leung-leun nyekelan beu heung sorangan. Teu lila peleduk haseup kaluar tina baham nyieken mingkin lila mingkin loba mulek ngurilingan awakna. Teu lila sakabeh awakna kabulen ku haseup hideung, tuluy awakna naek satik-satik nepi ka siga ngapung ngalayang tina talupuh saluhureun sirah nu dariuk. Indungna nu diuk gigireunana geteu bisa walakaya siga aya hiji kakuatan nu ngadorong manehna pikeun ngajauhan awak nyieken. Keur kitu di luar kadenge sora anjing babaung jeung ngada-ngada angin seah mata ketir. Rieg-rieg imah asa aya nu ngeundeuk siga lini. Sarerea babacaan sabisa-bisa. Keesang badag rarenung tina taarna Ustadz Jajuli. Bu, cilaka. Ieu mah jin al-gul, golongan jin ahli sihir nu elmuna geus luhung geuningan, gerentes hatena rumahu, sigana moal bisa disangarupan ku anjeunna sosoranganan. Ras inget piurup guruna cenah kudu neangan jalma anu bersih keneh hatena nu apal ayat-ayat Al-Quran.
Pelong hatena rada ngemplong da apal yen kabeneran teu jauh tidinya teh ayah hiji pasantren nu kawentar santrina loba nu hafidz Quran. Ai, gancang teang barudak santri nu apal Al-Quran sina kaadarieu, pokna ngaharewas ke arah mana nyieken nu keur ngeleper soak nempo anakna. Ma. Mangga Ustadz. Pokna bari ngoleset keluar jerut turun tina golodok. Laju teu sirikna lumpat ka masigit nu teu pati jauh ti imahna. Hatena bungah basa nempo barudak santri keur ngaraji di masigit, da keur siap-siap rek tolap ti. Burudul budak santri budal ti masigit diabring keun ka imahna. Nurut keun parentah Ustadz Jajuli barudak santri narangtung sakuriling imahna, laju dikomando ku Ustadz reang maca surah Al-Baqarah babarengan ditarik keun. Tobaat panas, panaas, ceuk hiji soranga gorowok tina jero haseup. Haseup nu maulid dina awak nyeeken mimiti ngurangan ngapung ka aluhur nu mingkin lila mingkin kandel nu antukna. Belegedek haseup hidung teh ngajirin ngarupakeun hiji tangtungan makhluk nu jangkung badak nyundul kana para pika gilaeun, leumeunna ampir sapanjang bangunna bertahan siga gorila, buukna rancung siga injuk, panon bolodok sagidi bola katempo biurum urahai hurung, sumutna kandel bari katempo hunturang geteng sareu keut. Letahna nu beurom mali siga getih ngelan nepi ka kana talupuh, nangtung ngabedega. Fui. Indit ka itu balik Dewi ka anu nitahani laing, sebrot haseup hidung teh dibura. Cakakak eta makhluk kalaseuri nyakakak handaruan mata kukurayun. Moal indit deuleu. Imah koneng kaula aya di dieu, pok eta jirim nembalan. Astagfirullah. Teh manggih kangklung siga tasbih warna koneng di handap peunanana. Laju balik Dewi kap tempat asalna. Gek silaan dekak bari babacaan. Kangkalung koneng teh laju dicepengan ku dua dampal leungeuna ditarik sataker kebek bari babacaan. Prek. Sora tali kalung pegat, laju siki kalungna ngaracleng amarayah dina talupuh nu anehna teh bet siga harurung teulilar pararum tuluy ngiles ilang tanpa karana. Tobaat eta imah kaula diruksa keun. Haseup hidung nu ngabelegedek teh ngabelesat ngapung ka aluhur ngaliwatan para. Jep sajongjongan karasa jempling. Sora angin geus teu kadenge Dewi pon kitu Dewi lini jeung sora anjing babaung. Nu kadengengan saukur sora barudak santri nu masih keneh reang ngararaji. Nyai, ieu geura aling, segluk indungna ceurik bari ngagulang gapar nyieken nu teu empes-empes dina talupuh. Brai socana beunta bari rurat reret. Alhamdulillah. Ayeuna maah jinna geus kaluar, saur Ustadz Jajuli bari musaprarai. Kuniang nyieken hudang, raskana beutungan tuluy dirampaan. Breh katempo kempes ayeuna maah. Tah, jadi pelajaran ka sararea yen menta tulung maah angin ka Agusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lainna ka jelema. Jong Dewi lamun rek tatamba kudu ditempo heula jelemana kade bisi nyalahan, kudu apal mana Ustadz jeung mana dukun, saur Ustadz Jajuli mamagahan. Nyai MUN rek sare jeung salaki omat ulah poho kudu babacaan, lajengna Dewi. Hayu ah. Da ayeuna emah hasinyai geus cageur, urang ka masigit mimitan tolak, karunya ka anu geus narungguan, bisi kaburu ka pautingan manten, pungkasna. Beral atuh anjeunna katut barudak santri arindit ngabring ka masigit. Ari nyieken katut kulawargana ngahuleng ngaraga meneng, rewas kareu-reuhna keun jeung deuwih asa dina jero pangimpian meureun.
Urang kocap keun kaayaan di lembur Cibinong, nyaeta lemburna BI Dodos katut anak pulung naskar. Budak pamere semah tengah pauting anu dibikeun jeung bali-balina tea. Isuk-isuk keneh BI Dodos jeung Mang Idim geus saged dangdan, kitu Dewi Sekar geus di mandian tului di pakaian baju teuh poho diwedak talekan nepi ke aca merok, asa teu kaciri diwedak cenah lamun teu camerok teh. Gap kana timbel nu ngahajan yeun ti subuh keneh aya meureun sagede bitis kolot maah, teu poho mungkus uyahku daun cau, ari launa maah goreng deeng layur nu dibungkus ku daun jati. Ngahaja meunang yeun sorangan, sesakamari yeu basa Mang Idim mayang balikna mawalau pepetek jeung layur rada loba. Pepetekna mah digoreng tului dibagi keun sawareh ka akolot tur dulur-dulurna. Ari lairna maah didieng nyaeta dibumbuan ku bawang biurum, laja, katuncar, uyah tur gula saatik tului dipoe dina nyiru di luhureun kenteng tepika garing. Geus garing disimpen dina ayakan nu digawing keun dina para seuneu, lamun pareng keur hayang kari meuleum atawa ngagoreng. Sup, dia sup asup keun kana kojam katambahan ku complong jeung sendok hiji, laju disoren, teu poho ngagandong samak walini make aisan, leungeun katuhuna mawa ketel wadah citeh haneut. Ari Mang Idim nyoren bedok laju ngagandong Sekar. Sanggeus tarapti nulakan panto, beral tiluanana miang mapai-mapai galengan sawah, beras ka sisi walungan samemeh sasak awi, gilek marengkol ka katuhum mapai jalan satapak anu berasna ka pasir lengking. Saja jalan papanggi jeung tatanggana urang lembur peuntas nu juljol di pertelon ka asup BI Yim katut Mang Isak tur anak-anakna nu geus laleumpang ti haleula. Atuh barang beras ka jalan gede batu taringgul teh jadi rageman ayeuna maah. Leumpang suka seuri bari gogonjakan. Teu karasa di jalana beras nepi ke ategalan wu tangkalna geus ditaluaran, katempo aya beko ngajugruk sisi tegalan. Rek sarerea areureun tuluin areangan tempat sewang-sewangan. Ari kulawarga BI Dodos ngariung jeung kulawarga BI Yim ngampar samak handa peun tangkal manggah danas gede nu dahana ngarampidak ngahaja ngarah iuh cenah. Ari barudak maah langsung lalumpatan ngadeu ke hutan Baiko. Baiko na gecaan dipaju keun geuningan, boa supirna gecaan datang meureun, ceuk BI Yim bari ngaluar keun eusiko jana, dijajar keun di hareu peuna dina sama. Mang Isak nagograda beh jauh bari mapasan dawegan meunang ngala tadi di kebon nu dibabakan sakalian ngala cengek jeung ngundeur lalap. Ari Mang Idim maah ngudak Sekar jeung barudak BI Yim ka adeu keut Baiko nalinga keun bisi kumaha onam cenah. Kumaha BI, nago saya bejana ngunaan Nyi Imas teh? Pok BI Yim nanya keun anakna BI Dodos nu indit gawe ka asau di nu geus lila tapi taya iberdeui, katlep siga nu dileglek bumi. Nyaeta atuh, keur anyaran hungkul aya kiriman duit teh aya meureun 3 kali maah sok dipangurus keun kua RT eta oge, ka adieuna maah lebeng, taya surat-surat acan, borora ah ngiriman, tembal BI Dodos bari ngahuleng bangun nu jauh panineungan. Kuring maah lain mikiran duitna tapi sok panasaran, naha budak teh meni taya iber. Inggis ayana naon. Na kumaha nasibna di nagara deunggeun, hirup keneh atawa boa-boa geus. Teu kedal momongna bari dumare udah nahan piceuri keun nu nyelek dina tikoro. His, angguran maah 2 keun ka anu jadi anak teh, sing sehat tur waras di dituna, boa keur rariweuheun meureun mantakan caan kaburu ngiberan atawa barang kirim oge. Asa geus 2 kali lebarannya si Nyai teh di dituna. Cok BI mupahan bari tumanya.
Enya 2 tahun maah leuwih sigana, puguh boga budak tinggal hiji-hijina teh make hayang gawe ka asau di sagala rupa, eta pandiolo bari dibibitaan ku Mang Juha ngalah budak kabongroy, pajar cenah ngalah boga imah agreng, reun ceumku perhiasan tur boga sawah lega siga cetitin urang rancar unghas, dihulag gedamani kekeh. Padahal maah umurna gekakarak 15 tahun harita teh, pedah awakna wibongsor, basa dikolot keun ku Mang Juha ka PT Naga, langsung percayaun, sambung Bei Dodos bari. Ngalimba, ras inget ka imat adina imas nu geustaya di kiuna alatan gering parna, atuh anakna teh kari imas hiji-hijina. Boa. Geus 2 tahun maah balik. Batur gepan kitu ning baralik na teh sanggeus 2 tahun, ari ceok Mang Juha kumaha cenah sanggeus ditanya keun ka APT nu ngirim keun imas. Beiem panasaran. Duka teuing. Teu pararugo. Taya jawaban nu pasti, bapana gegeus capon bulak-balik tatanya kaditu, cenah maah keur diurus keun, dukanya duka henteu, tembal Bei Dodos bari ngaraho. Gerung-gerung. Teu lila kadenge sora mesin beko dihurung keun, barudak nyararingkah ka asarisi bari surak nempo beko mimiti maju ngedukan taneuh lamping. Kuriling hulu beko muter maha keun taneuhna dipake murugan gawir nu engkena rek tului dirata keun rek dijiun jalan gede ngarah babari lamun wahon rek asup ka kawasan Santiong nu karak rek dibangun, nyaeta kawasan jang kuburan urang Tionghoa. Nyai, uja angkuya kadariu, geura dalahar heula, beyin ngageroan barudakna nu rikat lalumpatan nyampaur keun. Geus kitu mah sarerea dalahar bala kecerakan. Jang nanahaon eta eusi pajangan di kaluar-luar keun nyi, ngabalata keun wae pagawean teh ieu maah. Ceuk Bei Dodos gugurutu ka sekar nu ngaluar keun piring weu teu, gelas jeung baki. Bari rek diampihan Dewi kana tempatna. Kangge eteh umi. Tembal sekar bari ngaguguyeng leungeun Bei Dodos sangkan ulah ngabus keun Dewi kana pajangan. Ngadenge omongan budak itu, gebek Bei Dodos ngagebek. Rewas pacampur jeung bunga. Teh weh nu disebut eteh tehnya eta imas anakna. Naha. Nya kitu omongan ieu budak teh. Tapi da biasana mah omongana tara nyalahan jeung tara ngabohong deuih gerentesna. Leng ngahuleng sakedapan. Teteh sayu teh nyi? Pok nanya bari niu teup sekar. Eteh nyai atuh, eteh imas. Pokna bari lumpat ka kamar balikna ngupul es bonbon opat siki sok kana baki. Haar. Geuning nyai gaduh es bonbon ti mana? Tanyana heraneun. Di pasian wayim tadi, ceuk budak bari mimiti merelek hewai. Naha teu dia mamku nyai? Kin kangge budakna eteh imas wi, simpen nyami, ceuk budak bari gek diuk dina lahunan Bei Dodos. Sok. Malawadi ngarina naon teh nyai maah ah. Kapan teh imas maah nuju aya di Saudi bari taca nikah deuih, bari hatena maahnya rada ambek. Tapi sekar kalahkan nyarande kana dadana bari nundutan teulila teh ngalehek sare, bakating kutunduh sigana maah tadi tas lulumpatan basalala jo beko. Teuh, waktosna seep. Caak ah, hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like, komen sareng di share. Manawi masih aya keneh nuresepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.